Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haduran alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha mitra kaum dangu dararamang mugi aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangdayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan dina carios kalayan judul Akibat Munjung. Karangan Bapak Kak Sukarna nu diropeatan api digarap deui ku Mang Maman. Mitra kaum dangu, hanca waktos kamari teh parantos rengse ayeuna urang neraskeun hanca anu ka seri kadua. Upami teu leupat hanca waktos dinten kamari teh dugi ka Ma, sawios boboko sangu ma, urang kelek ku abdi. ceuk Nyi Suhana bari nampanan boboko sangu anu eusian keneh ari pasar dia gancang nyokot pacul rek dipanggul. Bah, sawios ngabantun pacul mah ku abdi bah, ceuk Jang Idik bari nyokot pacul anu dicekel ku bapana. Ugi kadinya nya mitra hanca waktos dinten kamari teh kumaha lajengna supados teu nyangkolong teuing kana waktos sok marangga kasadayana. Bah, sawios ngabantun pacul mah ku abdi bah, ceuk Jang Idik bari nyokot pacul anu dicekel ku bapana. Wah, anak king. Di dieu ngarasa boga anak bager teh. Bisa nalang kakolot barudak teh. Bukti dina kanyaahna. Ceuk pasar dia maningalimba sarta terus lempang ti heula dituturkeun ku Jang Idik ngarendeng sareng Suhana. Sajaroning marudun teh manehna ngarasa regreg katambah situ mangislik nuturkeun tukangeunana. Bari teu jempe ngagogo gawas nu gumbira pisan. Atuh karasahaneuteun mata kresep mawa jagjag sarta regregana hate boh anakna boh bapana lantaran liung mungpulung. Lantaran tadi geus janji nyerat mah hayang dijaga tapi dijaga ku jalma. Atuh henteu matak sulit pikeun nganjrekna Jang Sidik nya kitu deui Suhana. Ku nyirat mah ditarima ku budina anu alus tapi hatena mah ngeuli keun siah bae. Beak poe datang minggu Nyi Suhana jeung Jang Idik harita teh enggeus pindah ngahiji sareng bapana. Keur manehna beuki untung lantaran teu nyewa imah sarta manehna tilawat ngahormat ka indung tere. Henteu luhur goreng semu estuning pikaresepeun beda pisan jeung hati mah anu ngarasa bedegi. Abongkena aya indung manehna mah luhur adat sarta teu payaan pisan. Mitra kaum dangu sadaya malah harita ge kitu
waktu pasar dia eueuh jeung Jang Idi ka haruma. Nyi Suhana mah di sumur keur jongjon ngumbahan wadah. Cileuweung teh nu ngagero tarikna kaliwat saking. Suhana, Nena, Ceuk Nyi Hati mah maniranteng urat beheungna teh lantaran ngagerona tarik pisan. Kah, Jawab Nyi Suhana bari gancang kaluar ti tempat mandi. Terus nyamperkeun ka anu ngageroan. Barang geus tepi, pok ngomong deui. bade aya naon Ceu Hati mah? Cenah, Aya naon? Na teu ngarti kana omongan aing kamari Nena. Ceuk aing baju teh pangnyeuseukkeun isuk-isuk. Kadenge kamari teh atawa henteu. Kantenan bae ka kuping mah Ceu Hati. jawab Nyi Suhana. Beri ngeluk lantaran Nyi Hati mah nyaganggang bae. Nah atuh, teu dijalankeun sia, embung. Ceuk Nyi Hati mah bari teu kawawa ku ambek sarenteng ceprot nyabok tarik pisan. Sanes alim Ceu. Namung apan ku emah dipiwara ngumbahan wadah heula. Jawab Nyi Suhana bari ngalimba. Ajen teuing dititah emak sia. Lamun bener mah ngarti heug sebutkeun dititah nyeuseuk ku aing kitu. Ngumbahan wadah ti pandeuri. Teu ngareunah aing mah hirup dicampuran ku sia teh Nena. Jadi kacau deuleu ayeuna mah. Ceuk Nyi Hati nulak cangkeng nafsuna ngagugudug. Cece, kumaha upami sabar heula sakedap mah. Margi saur mama ajengan oge anu sabar jeung soleha teh mah kakasih Allah. Jawab Nyi Suhana. Nyaritana ayem bae bari ngusapan pipina anu dicabok. Pek bae ku sorangan kadinya jalankeun kasabaran mah. Ngajak-ngajak ka baturnya kudu sabar. Lamun ayeuna aing sabar sia beuki ngungahak Nena. Sakali sabar 2 kali moal digugu ku sia meureunnya. Dasar anak saha sia mah. Hayoh ayeuna seuseuh heula. Tengah poe aing kudu geus aya di pasar Cicadas ngarti. Ceuk Nyi Hati mah bari marong siga anu ijid. Di mana tiasa tuhur atuh Ceu. Sugan abdi moal dianggo tengah dinten ayeuna. Nyana-nyana bade dianggo ayeuna mah diseuseuhna oge kamari panginten. Kumaha lamun nganggo acuk anu sanes bae atuh Ceu. Sanes kagungan seueur Ceu mah. Tangtu bae boga mah moal cara didinya teu gableg baju. Hiji oge geus pinuh ku tambal geuning. Tayaka beresekaan pisan. Hayo seuseuh buru-buru. Ceuk Nyi Hati mah bari tutunjuk. Mitra kaum dangu. Nyi Suhana henteu nembal. Leos manehna ngaleos nyokot baju Nyi Hati. Sarta gancang ku manehna diheulakeun di seuseuhna. Sanggeus diseusuh di poe milihan tempat nu panas. Sanggeus moekeun baju mah terus ngaleos ka sumur neruskeun ngumbahan wadah. Sanyana saban poe Nyi Suhana teh disiksa di itu di eta pisan. Tepi ka eueuh eureuna itu tea ieu tea. Nu marentahna duaan siga anu meunang ngatur. Sirikna henteu saban jam manehna teh dicarekan. Dihaja disinaripu sena nyeri sina peurih. Tapi Nyi Suhana sabar henteu ngadu ka bapana. Kakara oge rek reureuh
tas nyeuseum jeung ngumbah wadah. Celengkeung deui indungna nitah neruskeun nyanguana. Sambian ngalicin baju pakeanana Nyi Hati. Atuh kesangna suhana, dina tonggongna mani ngobrol, dina tarang mani renung sarta karasana cepel, teu paruguh rarasaan awak karasana lungse. Ari Nyi Hati mah jongjon sisiaran jeung indungna. Lila jol aya semah horeng tukang barang tea. Teu sanajan kolot makena teh rada gandang. Ku kitu tea mah pantes da aya anu diseja. Hayang narik anu geulis, sanajan geus kolot oge da puguh kolot kalapa. Nyerat mah teh alus rupa, pang bareto pasar dia tepikeun ka bebeakan. Punten, nuju sisiaran geuningnya. Mani sareunang kieu ari nu seueur artos. Ceuk tukang barang. Bari nyerengeh seuri teh nangtung di buruan. Geuning akang, mangecalik atuh Kang, nu mawi teu aya damel abdi teh. Tambak ngalamun teu puguh mah mending sisiaran. Jawab Nyirat mah bari cengga. Ari semah mah gek diuk ditepas, da geus aya samakan. Kitu da perwatek anu senang mah. Lamun isti sisiaran, lamun pameget ngadu tuur. Jawab tukang barang bari seuri. Ngadu tuur kumaha Kang? Ceuk Nyirat mah. Heraneun jeung curiga sieun kadengeun ku Nyi Suhana anu keur nyangu di dapur. Ngadu tuur? Eta ngadu tuur teh nangkep tuur. Jawab Sema bari ngalenggak seuri semu anu bunga. Kitu. Jadi ngahurun balung nangkep tuur teh pangintennya Kang. Mohon gitu. Jawab Semah bari rurat reret. Ka Nyi Hati mah nu keur nyoko cai teh. Dililapok neruskeun omonganana. Sanes Nyai, akang teh teu janten kamari ieu ka dieu teh. Lantaran aya wagelan anu abot. Nu mawi ayeuna bae ka dieu teh. Kumaha teu aya naon-naon kamari ieu teh Nyai? Ceuk Sema. Bari tumpah tempo kaburuan. Nempohan naon Kang? Da teu aya nanaon kiburuan mah. Ceuk Nyirat mah bari imut. Ari eta si Kumang anjing nu ngarti teh ka mana? Teu aya atuh ayeuna mah. Margi dicanda kuno kagunganana ka pasir. Nu mawi jempling henteu aya gugagogo geuning. Atuh, jongjon na tamu teh nya Nyai ayeuna mah. Ceuk Sema. Beuki bungah bae sigana teh. Mending Kang, ayeuna mah tetep langkung ti aya si Tumang. Margi si Tumang mah ngan ukur bisa ngagogog. Ari ieu mah bisa ngadengekeun sarta bisa ngabejakeun lantaran Ceuk Nyirat mah. Henteu terus nyaritana deh, kawas nu karago kene. Nah, aya saha gitu? Ceuk Sema. Eulem-eulem sigana teh. Leuwih-leuwih tinyang hareupan awewe bangur. Sakitu Nyirat mah boga salaki teh. tu putrana Kang, Nyi Suhana ngaranna teh. Manehna ngahaja dipelak di dieu ku bapana. Sina nungguan abdi meureun. Padahal sanaos teu ditungguan teu disaksian oge bageur bener mah tetep bae bageur jeung bener. Tapi najan ayeuna disaksian ku anakna ari teu bener mah teu bener bae.
Numawi omat kang ulah nyarios naon-naon anu bakal ngajadikeun penyakit ka manehna. Margi ieu teh ngabahayakeun kasadayana. Abdi terang yen akang teh hoyong ka abdi, sareng akang terang yen abdi gaduh salaki. Kujalaran urang sami terangna, atuh ulah diteruskeun nya Kang. Ayeuna mah antosan bae tepi ka abdi randa. Upami teh mah abdi kajantenan randa, tangtos akang moal disaha ku abdi teh sarta ditampi kalawan kabingahan. Sarta abdi sadia nyarengan akang kamana bae oge asal nuju lengoh. Ceuk nyerat mah. Teu euleum nyaritana teh leuwih-leuwih ti awewe anu teu ridu. Mitra kaum dangu, jol harita Nyi Hati mah nyuguhan cai ka tamu. Mawana teh 2 gelas jeung cai keur indungna. Jroning mairan cai, Nyi Hati mah teu nyahoeun yen Nyi Suhana ngadenge kana sakabeh omongan. Boh kecapna indung tere, boh kecap tatamu. Matak nyeuit kana hate, ras inget ka bapana. Paingan sok timburuan cacakan aya manehna, geus sakitu wanina. Komo deui lamun eueuh meureun ngaleuwihan kitu. Sareset hate Suhana karasa lir disosoe. Cua ka ibu kawalon, numiuni istri bangor. Deui manehna sebel. Lain sebel mang meunangkeun ka bapana nu dihina, tapi sebel ku dirina pedah manehna awewe. Teu ngeunah pada awewe ngadenge eta omongan, tapi teu bisa kumaha, da puguhan teu kawasa. Rek bebeja ka bapana siga anu ngadukeun goreng, ari henteu dibejakeun cua kaliwat saking. Tungtungna reuy Nyi Suhana cipanona manireuum bae. Sebel ku ibu kawalon jeung watireun ka bapana. Tungtungna bari diuk teh manehna ngumbar cipanon. Sarta ngegelan sampingna kawas bingung pilampaheun. Nyi Hati mah anu datang arek nunda deui poci, teu pikeun ka teu kadeuleu. Suhana, kunaon sia leweh ha? Ceuk Nyi Hati mah, barang neuleuh Nyi Suhana hareuum bae cipanon teh. Mitra kaum dangu, Nyi Suhana teu ngawalon, ret ngareret ka hati mah. Sarta terus tungkul deui bari nyusutan cipanon. Atuh ninggali kitu teh, Nyi Hati mah beuki ambek. Rasana teu dilayanan nanya teu ditembalan. Atuh haok manehna deui dibarengan ku ngajeje. Kunaon sia leweh teh nena? Ceuk Nyi Hati mah bari serenteng ceger nyejek walikatna Suhana. Atuh bluk Nyi Suhana teh nyuuh segruk cerik mani ngaguku. Jawab sia Suhana, mending terus leweh, mending disepaku aing. Hayo jawab, buru jawab. Ceuk Nyi Hati mah bari nulak cangkeng. Kedah ngajawab kumaha Nyi Hati. Jawab Nyi Suhana bari cengkat nembalanana teh sarta nutup kanu najong. Kunaon atuh make jeung leweh sagala rupa ha? Piraku leweh teu puguh-puguh mah ada budak lembut oge. Leweh mah mun aya pasal, naon pasalna sia pangleweh? Ceuk Nyi Hati mah ngagorowo. Aya naon eta teh Hati mah? Ceuk Nyi Ratma bari ngareret ka jero imah. Ieu mak, si Suhana hayo make leweh sagala rupa. Kawas anak raja geura,
Sebel aing mah. Jawab Nyi Hatimah. Mani mundelik panona ngabura luka Nyi Suhana. Hadieu manehnena. Cik Nyi Ratmah ngageroan. Mitra, Nyi Suhana teu nembalan. Kala cipanona bae nyurucud henteu ka ampeu. Manehna teu daek cengkat ngeluk tungkul semu bingung. Atuh neuleukeun kitu teh. Nyi Hatimah beuki ambek. Gerok ngagerwok deui bari jeung nunjuk sagala. Torek sia tenena. Tuku emak dicalukan. Hayo sampeurkeun sia. Hayang digusur ku aing teh. Ceuk Nyi Hati. Dikekerekat bakat ku ambek. Sarta nyerenteng rek neunggul. Mitra kaum dang. Lantaran arek diteunggul. Gancang Nyi Suhana cengkat. Sanajan sukuna nyorocot jung manehna nangtung heula. Sanggeus nangtungna teteg mah katayep leumpang ka hareup. Breh ku manehna katinggal lalaki tukang barang teh diukna pahareup-hareup jeung indung terek manehna. Atuh teu kuat ninggali tikna bakating ku sebel nempo eta lalaki teh. Diuk tah didinya Suhana. Kunaon maneh teh leweh ha? Ceuk Maratmah bari marong siga anu ngewa. Gek Nyi Suhana teh diuk. Nya kitu deui Nyi Hati gek deui tukangeunana. Tapi Nyi Suhana tungkul teu daek pisan ninggali. Atuh indung terekna teh ambekeun kaliwat saking sarta pok nanyakeun deui pang manehna make ceurik. Gera jawab Suhana. Kunaon make ceurik? Hayo jawab. Moal dikulub ku aing teh moal. Hayo jawab. Ceuk indungna beuki nyedek nitah buru-buru nembalan. Ma, moal bendu upami abdi ngawaleur. Ceuk Nyi Suhana nyaritaan adu mareda bari terus manehna cengkat neuteub ka ibu kawalon. Nah, make ambek sagala rupa. Da boga pamadegan emak oge. Na dikira sieun emak ku maneh teh Suhana. Teu sieun emak mah. Bet barora ka maneh sanajan ku bapa maneh emak mah teu sieun. Hayo jawab. Ceuk Maratmah beuki galak sigana teh. Mitra kaum dangu. Ngadenge eta kecap teh. Reuy beungeut Suhana beureum. Sabab manehna kahina nya kitu deui bapana. Atuh reuy hatena ludeung rek nembongkeun kabeneran. Lain ludeung ngajak gelut, lain ludeung hate nguntuk. Tapi ludeung rek nerangkeun pamadegan hiji istri. Kudu kumaha carana dina jeroning hirupna. Atuh pok manehna ngomong nyaritana dumareda sakapeung sok pegat-pegat tina bakating nalangsa. Emak, pang abdi bieu semegruk jalaran abdi teh nguping. Kecap-kecapna tatamu sareng kecap emak pisan. Ku abdi ka kupingna teh garihal mani nyarentung. Kana ceuli ting jelengeng. Kana hate nyarocogan. Lantaran eta kecap teh teu pantes bijil ti emak istri nu gaduh caroge. Margi kecap-kecap emak anu yakin ngandung manggesud nyeleweng kanu sejen. Henteu taat ka salaki teu gumusil, henteu ngabdi. Eta teh kanggo istri mah lepatna kaliwat saking.
Margi salira emak teh masih kakurung ku hukum kaiket ku perjanjian. Yen emak waktos ayeuna masih bojona pun bapa. Sanaos pun bapa miskin, kurang harta sepi harti. Pangedulan pamalesan teu aya pandangeunana. Ceuk paripaos teh ama. Nu ngajentul tinggal huntu tapi teu boga capekeun. Nu nongtorek tinggal tarang tos henteu tiasa mikir. Namung nurutkeun hukum mah tetep carogena emak janten emak kedah ngabdi mi Gusti teh. Ka anjeunna boh siang atawa wengi. Jeroning hirup di dunia sarta kaiket ku hukum, emak teu kenging nyeleweng. Pangabdi nyarios kieu sanes mangmeunangkeun. Bapa anu ayeuna teu aya. Anjeunna nuju ikhtiar ceuk sakedik ceuk ageng ge. Meureun eta ikhtiarna keur nyumponan kawajiban. Lantaran nuturkeun hukum salaki, hukum ikhtiar nyumponan ngurus kabojo. Boh daharna, boh pakena nya kitu deui imahna. Janten lamun emak kieu eta teh sami artosna jeung nyemarkeun kasim abdi, nyemarkeun ka putra emak. Tepugu sarua istri atuh dina umumna mah nyemarkeun ka kaum ibu. Tah emak pangabdi ceurik ngarasa hanjakal pisan. Datangna laku awon teh beti istri kolot abdi anu dipunjung ku abdi. Nu mawi abdi semegrup ngaraos handeueuh pisan. Tah kitu hate abdi teh mugi ku emak kagali. Namung abdi teh paralun lain mapatahan kolot. Namung kanyataan bae anu ngadorong ka abdi. Maksad abdi kedah ngomong tah omonganana kitu. Ayeuna sadaya-daya terserah sarira emak. Margi ceuk emutan abdi ari kanggo manusa mah ngajalankeun hadwe goreng moal aya nu ngalarang. Boh bade milih nu awon da awon kagungan Gusti. Boh bade milih nu sae sami nu kagungan Gusti. Namung kanggo diri urang anu taat ka agami tangtu milihana nu sae. Sarta tangtu ngajauhan kana kalakuan awon. Margi ari paribasa ngalakukeun amal goreng buahna teh goreng deui. Ngalakukeun amal hade buahna nya tangtu hade. Nu matak geus kuduna lampahkeun laku nu hade jauhan laku nu goreng. Ari kana laku hade jeung kana laku nu goreng. Tangtu urang pada nyaho jadi teu kudu ditungtun. Lantaran korot urang teh tileleutik enggeus ngatik kana jalan kahadean. Ngan tinggal kabendung nafsu nu sok mawa jalan sasar. Tah kitu emak pangabdi ceurik teh. Margi raska emak nu kaluar tina sifat-sifat. Kudu bakti ka salaki jadi nongkongan salaki. Hapunten emak. Ceuk Nyi Suhana bari reumbai ku Cipanon nyaritana teh. Henggeus nyirat mah ngahuleung ngadenge eta kecap teh. Karasana manis seukeut. Manehna teu bisa ngomong da puguh rumasa salah. Nya kitu deui tamuna ngahep-hep teu bisa hoja. Malah harita keneh ge ngaleos henteu bebeja. Meureunan bakat ku era laku lampah kawas sato ngalanggar parentah Allah. Atuh saenggeus tukang barang ngaleos henteu amitan. Nyirat mah mani olohok henteu leumeuk henteu nyarek. Ngan anu jebi jeung ngewa nyi hati mah beuki cua.
Kasuhanah beuki ngewa lantaran manehna meunang ku ngadongeng jeung kuleweh tatamu bisa ngaleos. Ngan heran teh teu kaharti Suhanah beut bisa ngomong jeung siga babari pisan ngomongna teh. Neng terewelang kawas kacang ninggang kajang. Sigana teu dipikiran tapi nyaritana bener. Diajar ngaji di mana Suhana? Nyarita teh kawas ajengan bae. Make jeung mamawa Allah sagala. Tah baju tatambalan dongengan mah. Keur naon alus carita oge ari goreng baju nama. Lamun di dunia sangsara di akhirat oge sangsara Suhana. Ngerti di dia oge. Ceuk Nyi Hatimah siga nu panas. Mitra kaum dangu, Nyi Suhana teu nembalan kalaharet manehna malik. Terus neuteup ka Hatimah kawas golongan hatena. Atuh Hatimah ngalius siga nu ambung diteuteuk. Lantaran kawas nu serab Nyi Suhana aya pamor bubuhan nu soleha teh. Tina hate kana kecapnya kitu deui lampahna Suhanah mah sok sarua. Nu mata kaciri seukeut, tapi lain seukeut jahat ieu mah. Seukeut kanyaah mawa jalan kana bener. Nah Suhana, make jeung neuteub sagala. Bener atawa henteu anu sangsara di dunia bakal sangsara di akhiratna. Ceuk Nyi Hatimah. Nyentak deui pedah Nyi Suhanah melong bae. Ceu hati, ari mungguhing abdi mah teu gaduh pandangan kitu. Sabab nguji kana diri lain diuji pakena, lain diuji gedongna, lain diuji sawahna. Tapi diuji amalna jeung diuji ibadahna. Tah saha sing anu tekun nedunan parentah Allah. Tangtu anjeunna teh lulus tina sagala ujian. Sabab sabener-benerna anu diuji teh nafsu anu kaasup ku setan. Mun urang henteu tigebrus kana jurang kahinaan ku pangaruh setan teh. Ari nu disebut hina lain nu bajuna tambal, lain nu bajuna alus, tapi nu disebut hina ngalakukeun kalakuan nu dilarang ku agama. Kaya ning main jeung madon, lacur jina sareng maling. Malah seueur-seueur deui anu kasebut hina teh. Ari nu disebut lulus tina sagala ujian. Geradina laku lampah bedana kaliwat saking. Resep nulung kanu butuh, resep nalang kanu susah. Tara ngajalankeun laku nu dilarang ku agama. Malah mah paheula-heula ngajalankeun zakat harta. Rasana lamun teu zakat asa boga hutang gede. Sarta geus nyumponan zakat tara towong ibadahna. Lantaran lamun teu salat ngarasa kurang sampurna. Jadi ayeuna keur urang omat ulah silih poyok. Keun anu ngatur mah Gusti pikeun di zaman akhir mah. Ayeuna mah anu perlu keur urang di dunya bae. Jalankeun parentah Allah. Sangkan urang ku anjeunna teu petot di tangtayungan. Tah kitu emutan abdi mah ceu hati mah. Namun puntennya, dabongan ditaros kapaksa abdi teh ngajawab kitu. Tah hayang kitu abdi teh cece. Jawab Nyi Suhanah bari ngaharuk semu nalangsa. Dongeng eta mah dongeng Suhana. Cing jawab kumaneh. Sangsara atawa henteu ari baju tatambalan. Ceuk Nyi Hatimah mani jamotro. Abdi tos usaha ceu. Satekah pola sangkan tiasa gentos ku acuk anu sae.
Namung teu aya hasilna. Tah kumargi abdi teu acad hasil abdi teh nyanggakeun bae kanu kagungana. Nyaeta Gusti anu Maha Suci. Abdi ngahaturkeun nuhun wireh usaha abdi hayang gentos baju teu acan hasil. Dekersana anjeunna pangkieu oge nu mawi kantun sabarna bae ceuk. Apan urang teh kedah iman sanes. Jadi kanggo abdi mah lamun hasil tangtos nyebetkeun nuhun. Lamun teu hasil nuhun keneh, naon anu janten kasangsaraanana? Moal ngaraos sangsara ceu hati, lamun urangna sabar jeung soleha teh mah. Jeung moal ngaraos beunghar deui lamun urangna ahli jakat mah. Numawi kanggo abdi mah sifat anu disangka ku ceu hati teh teu aya. Ceuk Nyi Suhana bari ngareret ka ibu kawalona. Geus nyarampe Nyai, marebutkeun paisan kosong karitu teh. Anggur geura bale beres kaditu. Keun ama rek nganteuran ka tonggoh, ari Nyi Hati lain rek ka pasar. Leres emak, Jawab Nyi Hati mah bari ngajak ngileuk leos indit ka tukang. Saenggeus diputus kitu mah, terus bae Nyi Hati jeung Suhana ting laleos neruskeun deui gaweena. Duanana teu ngaromong kawas sareng musuh bae. Ari Suhana mah ngalicin, Nyi Hati mah kacai. Mitra kaum dangu, harita teh tengah poe. Nyi Hati mah enggeus dangdan ari indungna ka pasir nganteuran ka salakina. Hatena teh rada keueung lantaran bieu Suhana nyaritanana matak peureus nu matak gancang nganteuran. Tapi ari Nyi Hati mah saeutik ge teu ngartieun kana kecap Suhana teh. Lantaran hatena kotor, kalampud ku hiri dengki malah hayang ngabinasa. Sabab dipikir-pikir mah, si Suhana bisa ngomong kawas nu kokolot begog. Tungtungna reuy beuki ngewa, sarta ngupat jero hate ngancam hayang ngabinasa. Rek diteangan jalana anu kira bisa demit teu kaciri ngabinasa. Atuh reuy hayangeun ngajak arek dibawa ka pasar. Sanggeus aya ilham kitu, Nyi Suhana dicalukan. Suhana, Suhana. Ceuk Nyi Hati tarik pisan. Kah, bade naon ceuk? Nyaur ka abdi teh mani tarik-tarik teuing. Jawab Nyi Suhana, anu teu jauh ti dinya da puguh eukeur ngalicin. Tunda licinan mah Suhana, milu ka kuringnya. Har, ongko kedah ngalicin acu kagungan ece sareng bade angkat ka mana ceu hati teh. Make hayang disarengan ku abdi. Ah, tong loba debat Suhana. Pareumantah licinan mah isuk deui teruskeun. Ayeuna mah perlu nganteur ka ece. Jawab Nyi Hati, ngadak-ngadak jadi bageur. Moal lingsem disarangan kuno acukna tetambalan. Wah, pake kadinya baju ece. Hayo buru-buru kacai. Ceuk Nyi Hati.
ngaburu-buru kawas reka tinggalin kareta api. Mitra Nyi Suhana teu kaleked. Harita kene kacai. Sabadana dicai teh terus manehna disalin. Sarta harita arindit maksudna reka cicadas. Hari imahna dikunci sarta kunci dititipkeun ka tatanggana manehna. Nu rada anggang didinya sangkan mun datang indungna eta kunci pangbikeunkeun. Sanggeus mihapekeun kunci leos manehna laleumpang. Sanajan rek ditandasa Nyi Suhana bungah bae da teu aya pikir goreng. Nyangka anu lain-lain. Komo mere nginjem baju jeung mere nginjem sampingna. Teu aya sangkaan goreng nyangkana teh Nyi Hati mah ayeuna mah geus sadar nafsu nu gorengna laas diganti ku kahadean. Sanajan eta bajuna geus meujeuhna asup kotak lantaran geus rarenya, tapi encan ditambalan katinggalina mah bagor siga anu kuat pisan. Suhana, Ceuk Nyi Hati di satengahing perjalanan. aya naon Cah Hati? Jawab Nyi Suhana sopan pisan. Bari ngareret ka Nyi Hati hayang buru ngadengekeun. Tadi nenah nyebut-nyebut kudu jaka. Naon anu sabenerna eta teh Suhana? Siasat Nyai Wungkul hayang dibere. Pedah Nyai baju butut duit teu boga meureunya. Is sanes je, sanes kitu abdi teu ngarepkeun teuing kana di Jakatan teh. Da teu acan bisa narimana. Anu penting mah lamun abdi aya nu nulung atoh margi nuju sesah ditulungan. Tuh lamun abdi tu nulung ka batur anu susah tangtu atoheun pangintennya ce. Sami sareng abdi tah goreng kinten-kintena lamun urang sararea ngajalankeun tulang tinulangan. Baraya waktosna barantos apunten dina samudaya kalepatan sareng kaluluputanana. Mugi aku sadayana dihapunten sareng hatur nuhun. Rebu-rebu nuhun laksa katekabingahan anu parantos salaskribna jeung anu parantos satyana. Hapunten kasadayana mungkiasa ayeuna ngadongengna. Mugi nuju aya kawagelan mitra. Hatur nuhun kasadayana pamugia ieu teh sing janten pangbeberah kana manah sareng sing janten sumanget kana kolbuna. Mugi mung sakitu bae kasadayana mitra kaum dangu hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syah